selamat datang. Ya, di channel Kampung Cepot. Ya, ayo jangan lupa ya di subscribe, like, and share. Bunyikan loncengnya, ya, dan ditunggu komennya. Ya, jangan pernah menuntut ilmu, karena ilmu tak bersalah. Jangan berhutang budi, karena si budi tak pernah kasbon. Ya, yang kudu hati-hati lamun rek ngabalas budi, kadek sabab cantang tuh si budi ngelakukeunana. Ya, kalah. Cangkurileung dina roda diisieun ngeueuh nu boga, culang cileung mawaranda sieun nama kanyahoan ku tatangga. Ya, ampun ai. Efek loba gadahar iwung ieu teh modal keluar pager ieu. Jadi kesini dong. Jadi lah. Ya. Banyak kawannya. Banyak kawannya. Boleh syarah kalau hajam. Iya. Sinjang kirut saja dinding layang. Dewek nurut teu bisa egang. Siapa lagi teuing. Ari maneh wadal naon? Quran. Ari maneh wadal naon? Jumaah. Oh, wadalna Jumaah berarti maneh kudu jual beli anu aya hubunganna jeung cai. Mode naon sia Kang? Mode ngajual cai laut, ngajual cai balungan, ngajual cai hujan. Ampun ya. Ayo ke TPS. Oh siap Kang. Harus mandi dulu. Ke TPS mas kuduna mandi dulu, pakai baju yang rapi. Nek milih naon main ke TPS, pada milih RW. Mandi dulu pakai baju yang rapi, minyak wangi harum. Kudu ini jam 7 lebih ke jam 1 sama lain Indomaret atau Alfa bukan 24 jam. Emang guys di TPS kudu antri, ulah ngarepkeun snack, nginum yang dahareun kudu mawa da lain dinu hajat. Tidak bilik suara ulah pepantuan atau syare sabab loba nu ngantri. Baca surat suara ulah dimulak-balik dari surat cinta. Coba sepenuh hati lipatkeun deui kartuna asupkeun kana kotak suara ulah kana kotak amal. Tuluy cigir dan celupkeun kana mangsi tong diputer-puter atawa di kenyot dalin Oreo. Balik tong dadah-dadahan nya atawa cium tangan ke petugas TPS. Pulangna lewat jalan yang benar, jangan jalan yang sesat. Imannya. Aduh aing makang ari keur poe minggu kieu teh resep samun uing. Dina hanapeun tangga jengkol jeung kabogoh. Bode kumaha? My darling. I love forever and never forget. Tangga jengkol yang jadi saksi, tapi kenapa kamu ngorong di bawah rembulan di deket tangga jengkol? Oh iya pembawahan dari ngorong semua. Nia berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Keur mah aing teh rieuh dari hulu, malah datang nu nagihan. Ya eta sisinyiran nepi ka kitu. Ketika mulut tak mampu berucap, ketika telinga tak mampu mendengar, ketika tangan tak mampu berjabat, ketika kaki tak mampu melangkah, bawa ke rumah sakit siapa bisa setruk, bisa berarti mampu. Ya, ngering nangtung ngalang ayung segala bingung, maklum bingung, obat ke kuntung menang mulung. Ya, digelung ilit kawarung, bari nung mangul karung.
di warung 6 bulan kangkung jeung surawung hanapeun tangkal kawung saking ku bingung hidup jadi jero sarung ya bari halis kerung wah aing teh jelema urung ya bina kuing semua ayo jadi ya oke siap urang ka TPS teh ya siap Kang ayo ya hehe